Amin ya rabbal alamin. Atuh anu nomor kayaknya tinggal aku kita sebagai saya dulu kan saya nama tapi teh aya tujuan naon aya teh saukil teh ngan saukur tempat pangindannya ya mudah-mudahan sarayana khususnya ka ibu-ibu sarayana anu tos nyiapkeun sagala rupi konsumsinya dadina Ulama susunan acara teh nyanak tutuangan konsumsi masing-masing supados urang saling merasakan gitu. Alhamdulillah atur nuhun kasarana ibu-ibu anu atos kerja keras begadang nyiapkeun segala kituangan. Atur kadua ngatur nuhun ka kepala wargi sadayana anu tos kerja bakti gitu ya. Kalau harus jaringan abdi sami ya waktu satu pisan kasarayana anu tos kerja bakti bersihan di tempat. Atau anu katiluna abdi nyanggakeun silaturahmina khususna di keluarga besar khususnya pribadi abdi nyarirasan keluarga besar Haji Abdullah mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita tiasa tepat deui. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kapayeun. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah urang dina raraka halal bihalal ieu tiasa pernah deui pas sami ya satahun urang sadayana parantos ngajalankeun dina satahun ieu khususna sasi anu sae anu biasa urang ngalaksanakeun bersilaturahim ieu pasti laksanakeun satahun sakali ari silaturahim tadi nu disayaoskeun ku Mang Uus silaturahim biasa kapan aja kitu iraha wae. Alhamdulillah mudah-mudahan urang silaturahmi ieu ditetapkeun dugikeun ka saterasna. Amin. Ka tahun-tahun berikutnya urang tiasa sasaran deui macam silaturahmi ieu. Mudah-mudahan panjang umur dari sarehatna. Atuh nu atiluna ieu teh urang teh naon halal bihalal silaturahmi ieu teh urang nyaeta emut-emut keluarga urang keluarga besar khususna bapak aki bapak ibu aki nini uyut di Bapak Haji Kantawijaya Sumanjon. Mudah-mudahan nantinya urang sadayana keluarga besar ieu tetap rukun sadayana biasa kempel-kempel deui urang sadayana anu periogi pisan urang diberatakeun silaturahim leres walaupun setahun sekali kali silaturahmi mah biasa setiap saat begitu rasanakeun. Atuh anu kapanna abdi teh hoyong ieu mintunan. Nah, sanes ieu mah sanes